Kamana baru udah aing geus beurang kieu deuk ka pasar meureun aya saya mah tamu agung deuk membutuhkeun sawah aing aduh. Kamana geus beurang kieu mobil geus siap kitu. Cenah ka dieu urang deuk ka pasar. Kulan Pak Haji. Buru euy. Mohon kedap. Berang-berang teh uang mobil saya. Beres mah mobil teh. Namanya sekedik. Mobil teh kabarnya loba. Mohon. Kemarin sore mobil aya 12 na. Kan di ieu Pak Haji nanti di Arangge. Di pakai naon? Diangge ku supir. Supir pakai pariknik. Mohon. Waduh, Pariknik. direntakeun bener. Mangkani bakal tamu agung ka dieu nu membutuhkeun sawah. Mohon. Siapkeun mobil. Siap. Siap. Pak Haji siap. Siap teh kuncina. Mohon. Burukeun. Ayo mobil kuncina. Punten Pak Haji teu aya. Kemana? Di Canak. Jangan sajen, buru. Berang ieu Mohon. tamu. Siap Pak Haji. Apa Haji ieu Haji Tarya adieu. Oke, pernah bisa warnanya sarua apa lagi bulat. Oke, iya. Ya oke, iya Pak Haji. Teu salah maneh. Mun biasa ada aya bandok itu bulat Pak Haji. Sapi itu mobil loba aing runyung roda kieu. Meh awet bensin. Mohon. Seruana bana buleud. Keun bae aing asa nepi kabur birang ieu kabur burit. Siap. Pokoke tamu agung. Mohon. Nu bukukeun eta bukukeun sawah ieu. Mohon, siap. Kabar 1 hektar dijual di Cirebang. Buru, naik ke kamana barudak aduh. Itu Tuh, di barudak teh geuning. Ti bararana mana kada dieu? Buru. Beurang ke pasar atuh di tadi kan ukurulingan yang marane. Dengan mobil eueuh kieu we roda. Deka mana? Ke pasar bakayat tamu Pak Haji Tarya deuk meuli sawah kain hektar. Parkir marane deuk meuli mobil anyar. Beli wae kana roda ieu, da mobil eueuh. Hata salah mah loba mobil salah banget. Dah sarua buleud dah, make meuli bensin awet tuh. Sok bisa naik bae asa nepi geus. Beurang deui teh. Sok sanepina, sok naik buru. Mah atuh. Aya enggak habis nyambek. Alah, itu salah. Kalau bukan gitu, hanya teh Pak Haji unggul gitu. Baik. Siap naik, buru berang. Keun kudu daeknya ada dibayar gede gaji 3 mereka na ieu dibayar ke urangna ge. Mohon Pak Haji, juragan. Minggu hareup ane bakal bisa meuli keretek. Mohon. Tong motor, Nya. keretek meuli kedua ieu. Mohon. Sok, Tas siap? tacan. Oh, tacan. Tacan. Manis dahar can. Tacan. Cing kuat tenaga cing halus. Siap, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Hop. Maya, sok buru. Kumaha? Aduh, kelak. Op. Tah, gitu. Tenaga. Buru beurang aya beli kangkung. Iya, siap. Hos. Hop. Iya. Makanya SMA jual sawah 1 hektar aing. Beli kangkung pakai SMA. Kan mobil seueur. Kuncina dibawa direntakeun ku Haji mel duit. Ya, ada beli kangkung heula nya urang. Siap. Hatur nuhun, doakeun abdi salamet. Maju. Pas. Iya. Tuh si budaek lah. Ada ke mana? Di ka pasar, di ka Atau menyanyak roda segala. teu da mobil dipakai dirental. Nah, Di ka mana jalan ka pasar teh? Oh, kadi itu Pak Haji. Ah, moal di dia yang dia naon di dia kangkung. Ayah, Beli asin, kangkung, bortong. ayah, ayah. Saya aja diborong apa Apa borong kejang? Ayah geus turun bener di dia lah. Nah, di sok geus Turun capek. turun. Turun kopi gitu. Turun. Mau aya dong, aya SMA ieu ka jual sawah 1 hektar aing mah. Deuk meuli. Enggak ada mau komisi. Hah? Bere komisi. Masuk Pak.
Deuk beli kangkung, kol eueuh, asin eueuh, bakaya mah. Kopi wae. Kopi we. Deuk cenah mah kieu. Tibatan eueuh mah ieu we borong kabeh, heuh. Udah mah ieu kieu. Aya abi moal capek. Sok bawa geus bawa. Bawa ieu badana. Semua kayak kadeuna ditu. Keur kangkung bare roti kieu. Ya duit datang, bayar. Si bapak aduh. 5 juta, plus 5 jutaan bayar. 5 jutaan bayar. Pak Haji. 5 juta geus. Pak Haji mah beunghar. Iya. Kajuan sawah sehektar. Bae bari komisinya. Nuhun pisan Pak Haji. Datang ka ditu. Oh, kena ojek. Atur nuhun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Haji. Pacar sampai jin bakaya mah masak can anggeus, can beres masak, aing di kumaha barudak kemarana bagi buku di dieu we kadaguan semat untuk beli sawah ka aing 1 hektar. Meureun teh aing deuk naik di haji cukup. Mun di Cirebak dijual 1 hektar, ku aing deuk disiapkeun ieu. Tinggal ngadaguan semahna ka dieu. Keur barudak hayang marobil, diberikan kana mobil, ngabangun imah, kepukul budak teh kudu imahan. Yo, tamu teh sieun teu datang we anakku aing masak dia repek beli sawana teu datang. Di ngarokok we heula. Kemana sih datang wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah sih jadi aing salah teh euy. Hebat wah. Aing loba duit maka ngajual sawah hektar di Cirebak. Sebelum miliar sehat. Bisa mah dia? Ieu we 2 anjir lah. Kenal ka dia? Tak ada lumpang ini deket. Deket, teu mau mobil mana? Tuh. Gembae lah. Itu olahraga, olahraga orangnya. Lah, aing ngajual teh loba duit teh. Pasti atuh Ji. Oh, atuh aing teh kajual teh Haji kuring teh. Bae di luarnya. Oh, bae geus di luar Nah, hareudak inung lah. barudak. Keur cuaca keur alus Ayo bawa panas. pemajikan teh tak kieu lieur ayeuna kajual sawah teh keur inung barudak di Kamarana? Keur bari bangunan ku aing. Cenah ngabangun imah. Oh, gitu. Kamana bujang aing jadi. Jana ka dieu ieu kursi deul ka dieu. Oh, mohon Pak Haji. Ieu nu nangtung saulang bae di luar bae meuti is deul lah. Hareudak loba duit bakal aing ieu. Kade kursi ka dieu ka jero. Mohon. Cerang ke kieu aduh aing mah. Yang buka duit. Gimana? Nah, saya aya kursi eta. Kursi ti eta Jepara deul eta mah. Iya Pak Haji. Nya di kitu sok, sok. Pak. Tenang. Mohon. Nengan cai euy ka dieu euy. Ayo Pak. Sok, macai ka dieu. Pak Haji, depannya Pak Haji. Sok sok. Tadi dieu atuh tah. Anu minakeun Pak Ji. Urang sok teu dieu. Mari tuh. Sok dieu. Ada tang sus. Sok. Aduh. Bisa beuleuh aing Geus euy. kana heureuy teh Ji. Asa kitu aja. Karunya budak rewek atuh Ji euy. Sok jak calik jak. Aduh, Salah ieu. Halangan ke CMT. gitu Ji kuring ka dieu teh rek. Masalah ieu teh arek Naon? bayar. Iya sih. Nah, gara-gara mangkat Haji Kali itu ame bener naik ke haji deui euy. nya gitu Ji. Ka 7 kalina aing. Ayeuna teh 7 kali aing mah. Nu ngora mah di bawah mah. Nah, kunaon sih? Nu kolot teh jeung aing baan. Malah balik kok kasih kalau kolot teh nya. Eta. Geus loba duit teh aing dikesahkeun kabeh gimana. Sampai di jalan dulu. Pulang kilir. Duit boga tapi capek di jalan aing itu. Mobil mah kurang uli. Benar-benar Ji, benar. Ukur ngerok tok. Rokoknya aya bahan seket gitu mah Ji. Lumayan deh ini lanjutan duit. Aya duit teman siap. Oh, siap Siap, apa tinggal. Berarti duit aya, ku aing surat apa keluarga. Nya gitu Ji. Tong bawa Kira cepat. Kira aku kuring mau surat yang bikin duit ke haji itu nya. Pasnya. Duit aya, surat aya. Wah, Bener Ji. teu ieu. Tuh.
pajak pemerintah pasti bayar. Ieu teh rajin dibayar aja. Dibayar, kudu bayar aja tiap tahun ke pemerintah Tiap kade. tahun, ya. Oh, syukur, ya. Jadi Surat gampang. tanah. Ieu teh surat tanah teh anu 10 hektar nu di teh Nya 10 hektar di. anu di hektar di. 1 hektar. 1 hektar. 10 M, pas aja teh ngomong teh. Di 1 hektar 10 M tah suratna. Mau dikurangan 10. Moal tah aya nu sakitu kajeun. Sok. Kurangan apa? Bayarna kunaon? Kucek atuh. Kucek udah sama duit malang cash. mah duit teh mending dikit teh zaman transfer Begal ji. begal kadanya Tahu, duit jalan teh. mau duit teh. Tara mau duit sekarang. Iya suratna. Tah ieu mah nu 40 hektar mah poe dijual dipakai pembangunan itu. Balik dulu surat tunggu akte jual beli itu. Tuh dirancamannya kabeh oge. Bos-bos rancamannya itu Bang Kaping geus datang ka aing dibeli. Tuh, komplit surat ini numpuk tuh. Dari masalah kernya aja. Oh, anjing mah beunghar tuh. 50 hektar teh adalah aing mah. Tah, sok suratna sok dikeun duit teh. Cek naon? Kurang kayak orang bacaan lagi nya tengah ada ada saja kurang CS di baheula kudu puguh hari kurang bisnis teh. banyak kudu bener bisnis mah kudu ngajalur bisnis segala rupa ge kita 1 hektar dinya Di dua surat, dua lahan dinya jadi kedua tuh. surat mah geus cocok di cocok uring teh lalu dibayar enanya aku cek dinya Baduit aing. oh tong malah bohora haji tarea mah ji 10 M euy. wah hebat. haji lah Eta budak mana datang anu saksi urang. kudu saksi gua ji Urang wae, urang pasti urang. saksian ku budak jadinya Langsung 10 M. 10 miliar 10 10 M. mah kagok Aing dibeli mobil Pajero Fortuner. Ngebangun imah masjid. Haji, ya. Baca kayak tinggal cairkeun ka beca. Beca, Nya. BCA beca. BCA. BCA. lain beca. Di tukang ojek lain. Lain. Di BCA. 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 Di mana BCA na ieu? Sekali ki. Sekali ki guring mah. Deket tukang baso. Deket tukang ojek nya aya belinya. Bari tuh saeutik, ojek belah dia Oh, pangkalan. bisa gitu tukang baso mah ieu. Moal bisa atuh cenah. Kudu ke BCA wae. Ke BCA ka 10 BCA. M teh jaga. Duit atuh. Aing waduh. Waduh.